barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Rarabi jeung Nyisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, haturan wilujeng petepang dangu deui sareng dongeng ti barayakita.com. Atuh denget ayeuna urang nyobian medar karya Ceningsih dina judul Rarabi jeung Nyisari bagian kahiji. Hatur salam ka wilujengan kanggo sakumna baraya di mana wae baraya linggih. Mugi tiasa kahibur ku dongeng-dongeng anu kahaturkeun ti barayakita.com. Mangga kaparayun sadayana sayugikeun waktos kanggo satia ngadangukeun dongeng-dongeng anu kahaturkeun dina denget ayeuna. Nyangakeun. Dua minggu sekali Didin mulang ke lembur poe Jumaah ti pagaweanana. Nepi ka lembur sok geus ampir tengah peuting. Kabeneran poe Jumaah mimiti cuti tahunan. Lilana saminggu Didin initna poe Kemis bada asar tas bubar gawe. Nyaan we anyoga lembur ampir isa. Ojek geus carang. Dina ayana ge moadaikeun mawa. Komo nyebut menta dianterkeun ka lemurna di Pasirwangi. Duh, punten Kang. Abdi diantosan di rompok balai yasinan. Cik ojek anu kebeneran keur mangkal bari gura-giru nyelah motor waktu disamperkeun ku Didin. Nya sawios atuh Kang. Didin ungeuk bari gagaro teu atil. Kapaksa atuh lempang muru ka lemur teh. Heug jauh keneh aya kana 3 kiloanana. Keengge maksakeun da geus sono ka budak. Leumpang geus aya sakiloan ngan aneh teu pangijeng jalma saurang-urang acan. Sugana aya nu ngulamprang atawa nangkring di unggal gang anu kaliwatan, oleh teu hiji-hiji acan. Palebah dapuran awi katempo aya delman jiga keur nungguan panumpang. Didin luak liuk sesugana aya nu bogana rek menta dianterkeun ka lembur. Mitra kaum dangu sora angin ngadadak nyeor. Langit angkeb padahal saacana bentang baranang pating karicep. Ngan kebeneran keur poek bulan. Didin tangga cai hujan ninggang beungeutna teu lila ngeprul gerimis. Didin tuturubun unggah kana delman gek diuk bari nyuhan. Teu lila teuing ti mana jolna aya wanoja keur dibeyeng ku dua lalaki jiga rek diculik. Unggahkeun kana delman ki. Gancang juragan karta nungguan. Cenah cek anu saurang beungeutna pikasieun. Bari melotot neuteup ka eta wanoja. Teu talangke wanoja anu keur kapiuhan teh setengah disurungkeun. Ditaikeun kana delman anu disebut si Aki diuk jadi kusir. Nu hiji deui nyepeng eta wanoja. Geulis nen sari teh paingan juragan karta kaedanan. Iya atuh da pinareup kuat ka saseg kieu. Cenah bari alak ilik kana palebah pinareup wanoja anu ngaranna Sari. Kade bah tong kamaleunaan teu bisi geugeut. Walon si Aki bari ngenyang tali kadali kuda. Delman maju rada nyemprung. Didin olohok hemeng asal lajo sinetron. Dangdanan dua lalaki jeung wanoja anu ngaranna Sari asa beda jeung dangdanan zaman kiwari. Geus bogo ari Sari mah di kebaya pulas hejo samping rareng kumplit jeung karembongna meulit kana cangkeng. Sedengkeun anu lalakina dipangsi hideung make iket barang bang semplak. Delman nyemprung dijajab pu hujan arahna muru ka lemur Didin. Ku siwel manehna ngaluarkeun HP cetrek dipotoan kajadian anu katempo harita.
Ngan anehna Didin ciga anu teu katempoeun ku eta jalma anu naraek kana delman. Rek delman eureun palebah sasak, sari digotong kuduaan, laju digolerkeun deukeut rungkun eurih. Jiga anu kaasupan setan duanana ngagadabah sari pilih genti, nepi ka sari eling langsung ngajerit ka nyerian. Didin anu jadi saksi ukur bisa olohok teu ngarti. Gigisik sawara kali hayang ngayakinkeun naon anu karanapan. Ngadenge sari ngoceak, dua lalaki gempeur sieun aya anu nganyahoankeun. Teu anta parah deui, habek awak sari anu geus teu walakaya disiksa taya eureuna, nepi ka teu usik deui. Bejakeun ka juragan kareta, nen sari teh kabur. Ngajeleng ka jungkrang dawa anu nganyahoankeun pan. Cek si Aki batuna ungeuk. Sari digotong deui dibawa ka sisi jungkrang. Blower. Awak anu lenjang dialungkeun ka jungkrang anu jerona puluhan meter. Lung, koceak sora sari ngajerit, sorana agem laju ka bawah angin peuting. Didin gegisik deui dua lalaki anu geus ngarogahala sari ngiles teuing ka mana leosna. Geus puguh sari buang ngabugang di jero jungkrang. Red kana delman aya ngabagug jeung kudana. Seak bulu punluk nyeak muriding saawak-awak. Tetempuan Didin ranyai, awakna leuleus lir kapupul bayu les kapiuhan. Bapak, kuga atuh ih. Wiwin bedak Didin nginghak bari ngusapan buuk bapana. Kan Win, geus eling bapak mah. Can kumpul lembutanana. Maojoh ninina ngupahan. Teu lila Didin ngulisik. Brai panona beunta ret ka sabudereunana. Kasampak keur dirariung ku indung bapana jeung budakna. Alhamdulillah Sujang geus elingnya. Maojoh hari bosweus. Di mana ieu teh? Didin kekericeuman sadab ku lampu. Di imah Jang. Aya nu nganterkeun kana delman. Ngan mungeun dibayar. Teu ngomong teu naon, ngaleos we. Cek Bah Rukma bapana Didin. Lalaki awawe anu nganterkeun teh mak. Didin nguniang hudang nyarane kana bili kamar. Awewe geulis make kabaya. Zaman kiwari aya keneh nu make kabaya, siga zaman baheula. Temal mah Jojo ngasongkeun cai segelas ka Didin. Didin lampanan gelas regot caina diinum nepi ka beak satengahna. Sahanya Didin ngaharewos. Bapak cutinya atuh anjing mah ka pasarnya. Wiwin hayang sapatu keur sakola. Wiwin ngalenean ka bapana. Heugelis isukannya. Temal Didin bari ngusapan buuk budakna. Red kana jam horeng geus janari. Din, gerarabi deui atuh. Karunya ka budak. Kamari basa dibagi rapot ge ceurik. Peda nempo baturna jeung indungna. Cik Majojo. Didin ukur keom lain teu hayang rumah tangga deui. Ngan sieun teu nyaheun ka budak. Katama ginggiapeun keneh ku kajadian mangsa ka tukang anu geus neuneun raheut jeung kanyeri anu moal bisa laas nepi ka iraha wae. Baheula basa Wiwin karek nincak sataun Didin papisahan jeung indung budak. Mun inget kana kejadian eta, sok rajin embung panggih atawa deukeut ka nu ngaranna awewe. Mun taras ka indungna anu sarua awewe, aya bahan awewe di dunya ieu asa hayang ditumpurkeun bakating ku nyeri hate. Mun harita nu tingalin teh lain barang anu penting, nyaho bakal meunang ka peurih mah teu sudi balik deui ka imah, kajen teu nyaho we. Geus naik beus karek maju sakiloan, kartu pengenal paragi ngabsen di pabrik tingalin di imah. Biasana sok langsung dikongkorongkeun ngarah teu murag. Peutingna dicook ku budak les ka popohokeun. Turun deui tina beus megat ojek balik ka imah. Dago hanjang sakedeung. Da aya nu tinggalin. Cek Didin. Tukang ojek ungeuk mereman mesin motor. Didin lempang mapai galengan muru ka imahna anu nenggang sisi sawah. Nepi ka golodog rada ngaraneg. Imah paroek padahal lampu sok dipareuman jam genep. Da budak sok ngadat ari paroek teh. Ngong teh azan subuh. Didin ngoreleng ka pipir. Panto dapur teh dikunci. Asup ka dapur sarua paroek bray di caangan. Kebeg ruas nempo aya senal sarampasan laledok ku leutak. Hatena mimiti tugena hanyat ka tengah imah
lampu dicaangkeun. Dina meja aya rokok ngebul keneh balatak dina asbak. Sidik pisan lain urut manehna, datara ngarokok ti sabrak budak kena ispa alatan haseup rokok. Kidi ke kamar bray muka hordeng, seak awak karasa panas ngagidir nahan amarah, nempo pamajikan keur dikekepan digalentoran ku lalaki sejen. Setan sia! Didin ngagorowok, ngajawang halu. Geus rek sahabek-habekeun halu ditenggeukeun kaduanana, hadena dibere eling, ras inget ka budak. Nuker digalentoran ngorejat, lalakina disurungkeun bari kaayaan awak teu katutup punaon-naon. Gancang si lalaki ngajewang simut bari ngudupung ampun-ampunan. Ampun Kang, ampun. Ipatong dikukumaha, abdi anu lepat Kang. Cenah Didin teu mirosea. Budak anu keur ngagebra dirawu dibuleun ku simut. Red ka ipah pamajikanana ku Didin diciduhan nepi ka beungeutna lamokot. Teu loba carita gancang kaluar ti imah bari ngais budak. Mapai galengan bari cipanon murubut nyage pangawakan lalaki. Ari kapangi baseuh mah pamajikan salingkuh angar hate rajet asa diwawejet. Ti harita teu nincak deui ka imah eta. Budak langsung dibawa ka almur indungna. Bebere surat talak ge ngahaja muruhkeun kajan ucu duit geus teu hayang nampo kanu ngaranna si ipah. Mun seglangit aya dua hayang misah ulah salangit jeung jelema anu ngahianat. Kungsi cenah ipah nyusulan budak hayang panggih nganepi ka kiwari teu diamprokeun. Geus make surat perjanjian hak asuh sapinuhna dicepeng ku Didin. Mitra kaum dangu soradan subuh ngagaruwahkeun lamunan Didin. Budak tibra digigireun. Inung bapana geus ngarampi deui ka kamar. Didin ngoleset muru ka masjid rek salat subuh berjamaah. Beurangna nginjem motor adina rek kadayeuh hayang mawa ulin budakna. Unggal cuti tahunan sok disugemakeun sagala kahayangna dicumponan. Peupeurieun sapopoe loba jeung nini akina. Wiwin hayang ka mana heula? Cek Didin bari nyelah motor. Ka alun-alun heula meser sapatu weh. Cenah kalacat kana motor nangke di tukang. Nepi ka alun-alun budak diabur tutumpakan segala kaulinan. Jajan kadaharan teu aya nu dipungpang, anu penting mah budak bagja. Kabenaran panggih jeung babaturan sakolana anu keur ulin jeung indungna. Win, amang sareng saha? Cek indung babaturanana. Wiwin mah amang sareng bapak. Wiwin nuduhkeun ka bapana anu keur diuk di emper masjid. Ari mama teu ngiring. Wiwin ngeluk baeud nahan picerikeun. Barecek lumpat nyamperkeun bapana. Bapak, ari mama ka mana? Wiwin ngagabrug ka bapana. Apaan mama mah patos teu aya. Didin dareuda anu nyalek kana angen unggal budak nanyakeun indungna. Kungsi disebutkeun geus maot ngan ngadat hayang ka kuburanana. Dibejakeun keur gawe di Arab, nitah mang neleponkeun hayang ngobrol. Mun dibejakeun anu sanyana mah moal ngarti, ngan hiji mangsa mah kudu dibejakeun anu sabenerna. Teu aya ka mana mamah teh atuh Pak? Wiwin teh tes ageng Pak. Sok ditataroskeun ka mana mamahna. Sok jujur atuh Pak. Di mana mamah? Wiwin nginghak. Budak geus gede tahun ieu naik ka kelas 6. Tangtu loba kapanasaran ngeunaan indungna. Win geulis sabarnya. Kege mamah Uwi. Can waka meunangeun mulang ku dununganana. Didin ngusapan budakna. Wareg ulin meuli sapatu, seragam jeung kahayang. Kalembur teh rada burit. Rengse salat asar guragi rumulang bisi kaburitan. Mun seug awak sorangan mah najan balik peuting ge eueuh masalah pan ieu mah jeung budak. Asup ka jalan desa geus reup-reupan eueuh jalan deui ngan hiji-hijina jalan anu muru ka imah. Daek teu daek bakal ngaliwat ka lebah dinya. Dapuran awi jeung jungkrang eta. Palebah dapuran awi rada muringkak oge. Teu luak liek bisi aya anu nembongan. Rumasa ayeuna mah
rada borangan tisabrak numpak delman eta ngan palebah jungkrang anu aya rungkun euri motor ngadadak mogok teu bisa maju sakitu geus di bensinan. Nah mogok pak, Wiwin ngoleset turun heula. Teuing atuh aya-aya wae nya. Didin kukulutus alak ilik kana motor. Sabar kali desalah anger motor teh hirup mangkaning geus pararoek. Keur usak-usak ngome motor ujug-ujug aya karembong siga anu katebak angin ngapung ka lebah Didin. Kerawek karembong ditewak ku leungeun katuhu. Kaambeus seungit malati ku Didin diseseup. Be, asa jiga karembong anu dipake wanoja eta. Cek gerentes hatena Didin bari nyawang ingetan ngalayang kasari wanoja anu dirogahala nepi ka dialungkeun ka jungkrang. Sidik karembongna sarua. Bapak, hayu bisi kaburu poek. Wiwin ngagorowok bari gegejret. Nyaheug. Didin gura-giru nyelah motor deui. Karembong dibelitkeun kana cangkengna. Dadak sakala motor hirup deui biur muru ka lembur rusuhan. Nepi ka imah geus wanci magrib kolot. Hadena kaburu keneh salat magrib. Balanjaan teu kaburu dibawa ka imah da rusuh muru salat. Rengse salat Wiwin paciweuh nemongkeun nu dibeuli di alun-alun ka nini jeung akina. Jang, eta karembong bet dipake. Pangijeng wanoja anu peuting. Kapan sarua make karembong eta? Majojo alak ilik. Meunang manggih mah baru make karembong nu kieu nya. Didin kerung. Enya, tanyakeun ka Abah. Siep jeung kabayana samping ge 3 nagri anu mahal. Ngan tetempoan teh ciga anu geus belel sampingna. Ceuk Majojo. Didin ngahuleng bari ngudar karembong dialak ilik bari sakapeung diameuan anger singit malati teu regrog ku bau bako anu nyerebung matak banget. Din, Abah yang nanya sakali deui. Rek lelengohan wae nya. Teu karunya ka budak mung pengora keneh jang. Majeng Abah maju ka kolot cieun kaburu. Baruk mah tekebat red ka Wiwin. Moal wakabah perih keneh kajen kawin ka jurig tinimbang ka jelema mah. Mitra kaum dangu cag heula gulem caturna Mbah Rukma sareng Didin sa nepi ka bumi. Ayeuna urang carioskeun si horeng lalampahan Didin ti rungkun awi muru ka imah teh dibarengan ku keanehan anu luar biasa. Di perjalanan rek nepi ka nu dituju ngadadak asa lila. Hese nepina ngepeskeun leungeun ge hese siga anu make leugeut. Napal pageuh tuh. Rek naon atuh nyai teh makanya pengan leungeun sagala. Ceuk Didin dina jero hatena. Nepangkeun abdi sari karembong tos aya di salira, hartina salira bakal jadi milik abdi. Cenah ngaharewos. Ke heula kuring mah bangsa manusia ari anjeun. Didin ngawani-wanikeun sorangan. Cinta sajati pikeun bangsa kuring mah mangrupakeun nyawa. Nalika aya anu mikeun kalayan ikhlas jeung ridho tangtu bisa ngarobah takdir. Sari ngareret bari anger pageuh nyepengleun Didin. Didin ngaraneg, bangsa anjeun jeung bangsa kami pemohalan bisa ngahiji. Bisa ka dieu Kang, pancegeun pikiran akang iwal ka abdi teuteup jeung lenyepan. Serep segala rasa anu kaluar tina hate. Sari netep Didin. Nu diteuteep siga kasirep bray aya kalangkang harepan. Dina kongkolak mata Sari kagambar kabagjaan budak boga inlung anyar. Suka seuri dianteur ka ditu ka dieu bari silih simbeuh ku kanyaah Sari jeung Wiwin. Duanana siga anu sono ku kanyaah. Wiwin sono ka inlungna, Sari nu sono ku katresna anu salela ieu ukur jadi kapeurih dina lalakon hirupna. Didin ngereuceum red ka Wiwin anu anteng lempang. Red deui ka Sari anu ngiles luka ka mana. Sora anu ngaraji kadenge hawar-hawar. Masjid geus tembong anyog ka tepasna. Gek Wiwin jeung Didin diuk ngariung jeung anu sejena. Berkat dijingjing anu ngaji
Nungtutan marulang Didin amitan da budakna ngreuwih wae hayang balik tunuhun. Pak tunuh cenah jiga norek cerik. Yap gelis. Sari anu teu puguh-puguh aya di dinya Mangku Wiwin anu geus nunutan. Didin ngagebeg pangajian geus lekasan paingan sari nembongan. Didin leumpang ngareneng jeung Sari anu Mangku Wiwin. Sajajalan teu aya nu nyora iwati sora lengkah Didin sorangan. Dasari mah pan ngalayang teu napak. Berat budak teh Kang. Sari seuri nyekikik. Didin gegebegan sok sieun Wiwin diroga hala. Jurig teh lolobana sok ngagoda. Tapi di tengetan mah asa jauh tina panyangka. Wiwin teu sieuneun sakitu anyar panggih. Kalaka beuki pageuh nangkep ka Sari. Sari ngaraneg. Wiwin diturunkeun si horeng geus rek nepi ka imah. Dugi ka dieu nya Kang. Masing bisa nyarios ka Ibu Rama akang. Yen abdi bakal jadi pemajikan akang. Piinungeun Wiwin. Kela nyai. Moal waka gasik nampi gancang narima. Kumaha karupan urang mun seung rabi. Pan mah hiwal. Beda alam, beda mangsa. Nyai geus hirup mang alam-alam. Gumelar kadunya heula nyai. Didin Mangku Wiwin bari diduku jingjingan pinuh ku berkat. Mangga teu langkung saketenan abdina da pitulung. Pang maluruhkeun turunan Juragan Karta jeung baladna anu geus ngaroga hala abdi sakulawarga. Mateni inung bapa jeung dulur-dulur abdi anu pangnyarina Kang. Maranehanna teh nyiksa pisalakieun abdi nepi ka nyawana pisah jeung raga saharita. Taya anu ngusut eta kajadian. Sakabe jalma anu pipilueun lolos teu kaeurad ku nu berwajib. Nyi Sari ngalalakon sorot panon pinuh ku cicib jeung kapeurih. Pantes mun marakayangan teh kapeurih ka nyeri can bisa kaubaran. Be, deuleuh teuing nyai. Hirup teh loba cocoba. Mun bisa mah keun nu kaliwat mah tong diinget-inget deui. Mata peurih ngageri. Didin daria ngaragap angen sorangan kungsi dinya nyeri dihanat kudu jadi pemajikan. Maranehna can meunang wawales keun di dunya bisa ngangles tapi abdi teu ridho. Mun maranehna bisa bebas kitu wae sanajan kari turunanana. Daek teu daek kudu narima wawales ti abdi. Sari keukeuh hayang males ka nyeri. Sujang nanaonan ngajanjeng di dinya. Hiap bawa barekatna ka dieu. Sora Bah Rukma anu keur ngajanteng di lawang panto. Nya bah, Didin emalan Sari ngiles. Wiwin digolerkeun geus tibra bangunna mah. Didin Bah Rukma jeung Ma Ojojo murak berkat bala kecrakan. Iwati Didin anu teu pati sumanget ngahanca berkat. Pikiran ngait ka Sari mimiti aya rasa karunya. Ras kana nasibna anu diteng-teinganan. Hanya kal maehna beda alam. Na bisa ngahiji ngarumah tangga. Ras deui ka Wiwin anu geus hayang boga indung. Hese geuning neangan keur piindungeun teh. Kabeulitku tinggiapeun sok ingis dan nyeri deui. Jah, pek-pek atuh dahar teh. Lain ngalamun. Majojo noyang anakna. Ae mah hampura. Didin ngareret ka indungna. Mitra kaum dangu peuting beki jempling Didin can daek sare. Guling gasahan kalangkang Sari teu oleh nembongan. Hate perang sabil antara narima Sari jeung nampik Sari. Bongan atuh sok saomong-omongna majarkeun kajen kawin jeung jurig. Keur anteng ngaherang nutup langit-langit kamar. Palebah janela aya sora anu kaketrok. Didin ngorejat bulu punukna muringkak. Sengit malati nyamuang buah-buah Sari bakal nembongan. Curut turun tina ranjang. Katayap ngadeuketan janela. Bari hate gegebegan teu puguh rasa. Gap kana tulakna. Dibuka lalaunan. Bari rarat-reret bisi aya anu nganyahoankeun. Janela muka saeutik. Didin noong tina sela-sela janela. Kaciri anu keur ngajanteng buukna ngarumbay katebak angin. Nyang hareup ka jalan lukangan janela. Nyai Sari, cek Didin dareuda. Sari ngaliek,
imut bari gugupai beungeut anu pias kacaangan lampu tepas. Manehna diuk di tepas siga aya nu ditungguan. Didin reng hapranyug hayang kaluar nepungan. Ngan sieun nempo jam dina HP sidik jam 2. Nyisari aya keneh red deui kana janela. Siga namah lila nungguan. Nyisari cengkat ngageleuyeng mulu ka jalan. "Mama!" Sora Wiwin di kamarna. Didin gentak nyamperkeun ka kamar Wiwin. "Win, aya naon bager?" "Mama tadi teh ka dieu ngan ngaleos deui." Wiwin hari weus-weus. Didin ngahuleng. Ngimpi Wiwin mah. "Henteu pak, bieu di dieu ngusapan," ceuk Wiwin. Sonoeun ka Wiwin meureun. Didin langkeup anakna. Wiwin tibra deui, terangna kerasa panas ngaheab. Pantes rek gering ge, asup angin meureunan. Didin ngarahuh, mun parang menang iber ti lemur yan budak hareeng, sok ngerasa reneg, watir kakolot. Pebeuriheun keur cager kudu ngurus sagala rupana. Mun keur hareeng kabayangkeun kolot kacidariweuhna. Mun seuk boga pamajikan mah Didin moal susah lahir jeung batin. "Ma, aya bawang beureum?" Didin ke dapur kabeneran indungna geus nyaring. "Keur naon Sujang?" "Majojoh kerung bari kurah koreh kana pabetekan." Balur Wiwin hareeng. Didin nyokot paru jeung pisin. "Pantes we balik burit terus milu marhaba jaba peuting keun kumaha weh." Majojoh marud bawang dicampuran minyak leutik. Majojoh maluran awak Wiwin panas nyebret jeung loba gundam. Sasamat ka indungna bari teu nyaho rupa jeung ngaran. Ukur nyebut mama. "Tuh Jang, nepi ka kagegeringan kieu hayang boga indung. Mantak naon mun panggihkeun jeung indungna. Kalah kumaha ge kudu diamprokeun. Tong ngagugu wae ka nyeri jeung ka peurih. Sinyaah ka budak," ceuk Majojoh bari maluran. "Moal rek diamprokeun, Mak. Kajaba manehna neangan sorangan, engke geus begede mun geus ngarumah tangga. Rek diamprokeun." Didin rada teugeg ka nyeri ka peurihna, acan keneh laas. Wiwin ngulisik brai beunta red ka bapana. "Pak, can ka dieu mah teh?" Acan geulis sing sabar. Kege aya mulang. "Pan kudu nunganana teu meunang narima telepon," ceuk Didin ngalalemu. Wiwin ngabalieur baheud bari ramisak nyuung kana bantal. Diusapan ku bapana ngadon dikapeskeun. Geus dibaluran ku bawang beureum mah panasna rada rerep. Tibra deui sare gigir bapana. Majojoh laju ka cai rek mapag salat subuh. Mitra kaum dangu beurangna Wiwin teu pati berag. Dahar ge embung ukur sahuap. Cipanon teu weleh nyalangkrung. Cipanon kasono hayang amprok jeung indung. Hayang ngarasakeun kekeupanana, panyarekna jeung deudeuhna anu salela ieu ukur implengan. Babaturan sakola nanya lampeur ulin ge teu dipalire. Puguh ge keur gering, boro-boro hayang ulin. Ukur diuk meueusan ge geus teu kuateun. "Bawa ka dokter Jang." Bah Rukma hariwangeun. "Nya bah, pasosore weh," ceuk Didin. Dibawa ka dokter pasosore ngahaja ngije mobil anu uwana. Disetiran ku sorangan nepi ka dokter teh ngantai. Teuing jam sabaraha dipariksana. Mangkaning eueuh deui dokter di wewengkon eta mah ngan hiji-hijina. Didin ngahuleng rek nungguan bakal peuting ari teu dipariksa melang ka budak. "Uih we Pak, teu naon Wiwin mah," ceuk Wiwin noel bapana. Pan Wiwin hareeng kudu diubar ari dokterna geuning bari can aya deui. Didin ngusapan tarang anakna anu ngaheab. "Ka puskesmas weh, cenah semupeura." "Nya atuh, urang meser paracetamol we nya." Wiwin ungeuk, kebenaran aya apotek, gancang meuli obat keur nurunkeun panas. Sanggeus meunang ubar, Didin mulang deui ka lembur. "Pak, ari karembong teh mana?" Wiwin luak liuk. Eta dina kantong. Didin nuduhkeun kantong. Kantong dikorehan, karembong dicokot, dibelitkeun kana beuheung Wiwin. Tisaprak manggi karembong, Wiwin tara tinggalkeun mamawa. Mun teu ditiungkeun sok dibelitkeun kana cangkeng. Mitra kaum dangu mobil maju lalaunan. Baur ari mawa mobil batur mah heug jalan goreng. Jaba mobilna mobil heubeul. Palias mun nepi ka mogok teh bakal nepi ka peuting ka imah. Dina asa geus tarap
hati milihan jalan. Nah ari gejrik mangih lomang atuh mobil itu bisa maju. Astagfirullah, aya-aya wae nya. Didin kacidah nyeluna. Kunaon Pak? Wiwin kerung. Mogok Win. Didin nyetater deui mobil, anger teu maju. Wiwin ngerelek heai. Reup sare, bapana antang ngoprek mesin mobil. Keur uprak-oprek aya nu noe ti tukang. Parayogi bantosan Kang. Cenah sorana halimpu. Didin ngalieu kebeg kreuwas kacida. Nyai, cenah bari ngadeg-deg. Nyi Sari imut pipilueun ngoprek mesin mobil. Cobi hirupan Kang. Didin ngagugu mobil dihirupan. Anehna maju deui. Sari geus diuk gigireun bari ngalahun Wiwin anu keur ngagebra bari nyusup kana pinareup Sari bangun anu nyelegon. Rieut anu gelis teh. Sari ngusapan tarang Wiwin. Nya dokterna can aya. Pasien geus numpuk. Mulang deui we, ceuk Didin bari nyetir. Teu cara ti Sasari, rasa keung teu nyampak, punuk teu muringkak deui. Enjing ge damang nu geulis mah. Abdi baris nepangan ngawujud manusa. Geus cunuk kana waktu ninggang kana mangsana. Wiwin pinanggih jeung kahayangna. Sari imut. Gep leungeun nyekel pageuh kana leungeun Didin. Didin males imut bari ungeuk, mangga Nyi. Urang silih bantuan, mun nya aya rasanya ka abdi jeung budak, poma ulah aya niat ngaroga hala. Moal Kang, kacinta nu ikhlas bakal ngarobah takdir. Wates naon anu ngahalangan urang, moal kuat misahkeun. Lamun hate urang papada ikhlas micinta. Sari ngareret, imutna teu lesot. Mitra kaum dangu, mobil maju siga nu kabawa angin, ngan sakicep geus nepi ka imah. Rag eureun hareupeun gang. Didin ngalieu kagigireun. Sari geus ngiles ninggalkeun seungit malati anu teu weleh nyamuang. Wiwin ngulisik, "Mama, ka mana bieu aya?" Isuk cenah Win. Geus kaimpi wae mah treh ka dieu geura. Didin seuri bari markirkeun mobil, asup ka buruan boga mobil. Nuhun wa. Didin ngasungkeun kunci mobil ka uwana. "Heuh sok Jang. Sami-sami. Nah mani tere ti dokter teh." Uwana kerung. "Teu cios wa. Pinu jaba dokterna can datang," cek Didin. Kumaha atuh?" Isuk ge cager wa. "Hayu wa. Mulang heula bisi kaburu peuting." Didin amitan. Nepi ka imah Wiwin hariweus ngimpi panggih jeung indungna. Kaciri berak jeung jigrah. Dibeja-bejakan ini na jeung akina yen indungna balik isuk. "Nya anjang, indungna Wiwin rek balik isuk?" Majojo ngaharewos. "Tempo we isukan mah bakal aya anu datang." Wiwin geus nganggap indung. Tema Didin sarua ngaharewos. Si Ipah lain bebaturan gawe. Didin ngebohong. "Syukur atuh emak mah rek pipilueun. Maneh nu ngaranapan, komo geus boga pangalaman di nyeri mah. Biasana sok ati-ati. Rek urang mana wae ge heug." Majojo ngagabrug ceurik atau ngadengen anakna rek mimitian rabi deui. Pidua nama. Didin ngalima bari neuteuk Wiwin anu keur suka bunga rek mapag indungna isukan. Isukna Majojo pak-pikpak di pawon. Imah diberesan darek aya piminantueun nganjang ka imah. Sakitu dicare ku Didin, ulah segala dijieun, anger we anu ngaranna indung mah haat sasadiaan. "Pan rek aya anu namu kudu dimulyakeun, ngarameunang pahala," cik Majojo mimpit daun sampe keur lalabeun. Muru peuting mah ka dina ge. "Piraku rek disuguhan liwet jeung asin, can pugu di dahar," cik Didin bari mesem. Nu elek sekeng mah Wiwin. Geus teu sabar hayang panggih jeung Sari. Geus wawar ka tatangga jeung babaturanana rek aya indung anyarna anu bakal ngaganti indung tegesna. "Moge nya aheun nya ka Wiwin nya," cik babaturanana. "Amin, pasti atuh," tema Wiwin atoh. Mitra kaum dangu nepi ka adan asar anu ditungguan can datang. Didin geus hariwang sok sieun Sari teu jadi nganjang. Rek nalepon, ka mana naleponna?
teu puguh dumukna, mangkaning segala geus dijagrageun keur mapagsari. Lain sajang, boanga bohong, bahluk mah hariwang. Daguan we bah, bisi keur di jalan, cik Didin bari sarua hariwang. Dur adan Isa sari suwung, nu di imah geus teu geunah cicing. Sieun nu nganjang bolai, antukna si imah ngahulang ditepas. Nepi kawan Cisareureuk kolot anu ditepas ngampi. Karek ge carengkat rek abus ka imah, kadenge aya sora delman. Kuda ngahiem jeung sora kikirincingan. Dituturkeun ku angin anu handaruan. Ngagelebugna ukur di sabuduran imah Didin. Bekilila angin ngalaunan, delman eureun hareupeun imah. Tuh geneng, majojo curinghak ngan ngadadak pias nempo anu turun tina delman. Mitra kaum dangu, cag dongeng Rarabi jeung Nyi Sari bagian kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing ning eta urang teraskeun ka bagian anu saterasna. Hatur sewu nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com